ulah gegabah mak ulah diketakan eta salakinya ciri lamun salaki diketakan ya aya dua ciri cenah ge aya dua ciri jalma lalaki lamun diketakan ku pamajikan hiji geringan bae kedeng-kedeng muriang berobat kan dokter diantar ke pamajikanna duduk assalamualaikum waalaikumsalam kakunan kan muriang gitu iya dokter lain gering-gering amati padahal mah kunaon batin gula mah kunaon dicari kanan baik salaki pamajikan sarua cik dokter lamun gitu mah haji ubarna di dokter atuh cenah ubarna kak kumaha umpama ubarna ngan iwal teh disetel pamajikan ilu pamajikan aya di mana di luar cita ka dieu galeur salakina neng ka dieu cik dokter ge salakina keluar ngadengekeun di luar ayo naon dokter kumaha pamajikan penyakit salaki kula non berat-berat amat parah deh ibu kunaon jantung benang kedeng ge pae cik dasar buah atuh kamerang da burunganan tentang aya ubarna naon ieu inum obarna nya padahal obar sariawan jeung paracetamol ngan aya ubar anu paling manjur naon cenah cek pamajikanna tah ieu lamun ibu hayang salaki cager wayahna lamun di imah ulah sok dicari kanan bae eta horenganan dokter heueuh kadang pan ku salakina beuh cenah gagayes panan dokter geura bae beng panen diberes sakarung barang datang dirinya umpamana assalamualaikum pamit waalaikumsalam balik di budang pen penasaran lalakinya dina motor kene geus ngomong baik neng naon cenah penyakit kakak ieu keng heula cek pamajikanna asek ngomong ke dia mah kade geus dieu mah datang ka imah penasaran pan salakina neng naon cenah penyakit kakak cek dokter tak kakak penyakit padahal mah rasa-rasa amat cenah horenganan mah beuh cek pasalakina ieu dokter teh nyocok ieu lamun kieu mah ngeut kieu doang cenah ge ka nya eta inum ubarna lamun memeh nginum ubar eta ngejo heula nya kieu lamun hayang dahar ngejo heula kakak modal cek salakina ieu kieu mah gitu tah cik salakina teh cik pamajikanna teh kitu teh cocok ieu dokter ngeun cik dokter teh bila mana HSG kuduna mah diusapan bade diempok-empok juburna gitu tah hiji cirina salaki lamun digetakan kudu jadi pamajikan sok gering Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Camplang mengingat karena kondisi zaman yang semakin edan-edanan anu ngajawab salam abih milik edan-edanan yakhtaliful hukmu bi ikhtilafil amkinah yakhtaliful hukmu bi ikhtilafil azminah yakhtaliful hukmu bi ikhtilafil asqas anu padahal assalamualaikum teh termasuk kana min jumlatid doa termasuk kana min jumlatid zikri khabariyatun laqdan insaiyatun makna identik kana ayat innal insana fi kabad kuliah mantek punya bicara likuli fardin min afradil insan setiap jelma anu kemelendang di alam pawanangan anu gumarayap di alam jagat satang karaking jagat satang kemudian langit kabeh dia hayang bahagia embong cila cilaka kitu Bu kuret-kuret teuing hayang bahagia embong cila hayang benghar embung sus hayang gelis hayang kasot embung goreng makanya jawaban uluk salam arlodu salam ibadatun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun suji anu ngajawab salam kaula mudah-mudahan telah munggah haji amin. Hayang munggah haji Bu boga duitna hayang munggah haji teh boga duit ngimpi bareng hayal ngan gagah gugus hayang bae geus alhamdulillah berarti urang eta boga kahay pan aya jelema atuh boga kahayang-hayang haram cadah kana kitu
hidup terbuka hayang acan hayang munggah aja hayang siap naik ngamal kena siap dengekeun gula lamun urang hayang tareh munggah haji aya dua jalan hiji ku jalan tadarus anu kaduana jalan ibadah ka Allah bakti kanu ngajadi salaki hiji jalan kumaha jalan tadarus jalan ibadah masih ke Allah mana diantara lamun urang hayang tereh munggah haji hiji amalkeun surat yasin sabak dana surat maghrib siap ini tengok teh sanggup ribu insya Allah lamun teu munggah haji bae ulah butuh syaratan tambahan deui ku surat waqiah ba'da salat duha osok salat duha osok lamun keur susah urang mendaek salat duha lamun keur ribu salat duha kakara kurang mendaek salat duha jelema munafik nu kitu eta lamun surat yasin dibaca surat waqiah diamalkeun tapi terek munggah haji bae ulah butuh syaratan tenang aya keneh jurusna na eta suratna surat Ar-Rahman siap Bu insya Allah yasin dibaca Ar-Rahman diamalkan waqiah diwarid tapi terek munggah haji bae jurus terakhir keluarkan surat tanah insya Allah munggah haji iya terkena haji begitu lamun munggah haji bae nasi pertama kuat madusun nyahoan sakali deui dengan doa palang siang orang doakeun anu nembalan kana uluk salam kaula mudah-mudahan ku Allah sing tareh munggah haji amin anu penembalan kana uluk salam kaula anu hadirna dinu poeku di ditu mudah-mudahan sing dipoekeun hatena ku Allah amin anu hadirna dinu caang mudah-mudahan sing dicaangkeun hatena amin sakali deui urang doakeun mudah-mudahan dengan doa palang siang anu hadirna dina poe ka Allah sing dipoekeun hatena kana jalan maksiat ka Allah amin ya Allah ya Rabbal anu hadir dina caang mudah-mudahan sing dicaangkeun hate kana jalan ubudiyah ka Allah subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal alamin hadirin wal hadirat rahimakumullah alhamdulillahilladzi akramana bi maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ja'alana min ummatihi wa hadana bihi ilal islam asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan pangkorat-koratan mereka hese bentuk kasiran yang taimah kakenca eta ketika asma rasul diucapkan jeung diuntaykeun tadi disambut ku kalimat sallallahu alaihi eta pangkorat-koratan hayang menang syafaat tapi bedaet memungkin kalimat sallallahu alaihi wasallam bisa percaya walaupun lamun salakina korek terek ngada di kaidunya bisinya intip yang taina eta mung kakenca tak kakudu iya tuh kumaha gitu nya terus pangkoret-koretan jelema merek bahasa buntut kasiran yang tahu mereka kenca ketika asma rasul diucapkan dan diuntaikan disambut dengan kalimat sallallahu alaihi wasallam sekali deh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil kiram amma ba'du wajib jaiz mumtani inda sarfi ya ayyuhal hadirin nasalukal ijabah wal barakah wal karamah wa biqauliyah tabil muhtadin fi kitabil munajjil bismillahirrahmanirrahim dak demegeng dadang korita dina gerlik-gerlik muni Allah aya kieu nu ngajaban aya
beri nirisan kullu labdin min labdin jalalah fawa dzikr wa kullu dzikrin ibadatun wa kullu ibadatin tajidul barakah wal barakah tajidul khair alal khair kadenge baya tik santri gitu. Setiap lafaz Allah diucapkan jeung diuntaikan maka sambut dengan kalimat Allah eta teh mengandung barakah insya sangkan naon sangkan ngajina urang di dieu ulih nati pangaosan kenging berkat gitu bae menjumlah itu bese kabeh banget parasal kabeh dong ieu mudah-mudahan orang ulih nati pangaosan kenging barok sarengna mudah-mudahan sing kenging amplop gitu bae bapak-bapak ngan beramblok ku panitia gitu. Ya Allah ya Karim sekali dulu mudah-mudahan orang ngaosna dengan penuh rahmat Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Siap jawaban Allahu Akbar siap. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kompak delakan ya siap ya. Ketika kula geus ngopel ki kakak kerennya siap ya resepna sok ibu-ibu kula ibu-ibu mah di kukumah ge siap bae ijo aja kitu mah nya nek gaya kukumah ge sabanya siap ngaji maksudna ulah sok pikiran jorok bae. Bismillahirrahmanirrahim. Engke halo kan orang pada mungkin ngapa ngarah orang usun wah aya ehwan me. Bismillahirrahmanirrahim. Cakap cek nenek yang bodar udah kieu mah dalan nyawana. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Irebe jingan gitu. Letik dong, letik mah aja tengah letik mah. Gua rata menetet doang, untuk kemana keluar ngaco. Sawara na maksudna, udah sok aja bilang nyerengit bae bapak. Kemana bapak mikiran? Al-ayah sadaqallahul alim maknanya wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi وقال النبي صلى الله عليه من أحبني كان معي في الجنة. وقال أيضا بحديث الأخرى من أنفق درهما في مولد النبي صلى الله عليه وسلم كما أنفق ذهبا min dahabin fi sabilillah. Salah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi kama anfaqa jabalan min dahabin fi sabilillah. Tak kata mah pohon dik ya ina al insan dusun pokoknya kita telok pohon. Al-hadis sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wassajidina walhamdulillahi rabbil Kebayang tahiyatan taibah wa karamatan hasanah kasahkakeun kehormatan ka para dewan guru, para kasepuhan, para hujaj, para al-mukarramun, para kiai urang doakeun mudah-mudahan para kiai urang sadayana Allah sing diperanjangkeun yuswa anu barokah amin. Mudah-mudahan sing ditambah-tambah ka istiqomahan amin.
sana mudah-mudahan sing dibarakahkan rezekina amin, mudah-mudahan istri-istrina sing ditambah-tambah amin ya Allah ya Rabbal. Kunaon ibu berapa ulah ditambah istrina kiai si dusun ini geus kieu tetulus tayang amat tinggal doakan lagi jangan sing nyandung si dusun sakali deui urang doakeun mudah-mudahan para kiai sing ditambah-tambah istri anu soleha amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oge sing berbados anu diberi kahormat nyaeta Bapak Muratibul Auqat Bapak MC jagis ngangeyeng Bapak protokol anu kusim beribados diberi kahormat urang doakeun mudah-mudahan Bapak protokol sing dipanjangkeun yuswana amin, sing dihasilkan cita-citana amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oge segenap lapisan para panitia PHBI perayaan Hari Besar Islam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu diperkersai kusadayana para kiai oge para kasepuhan teu hilap kasadayana para pemuda oge para parawan oge para rangga sadayana anu demi suksesna ieu acara lamun tanpa dokongan jeung dukungan oge dukungan para masyarakat sadayana moal terjadi ieu walimatul maulud Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makana doakeun mudah-mudahan ieu para panitia sing dibarokahkeun umurna amin, sing ditambih-tambih milik rezekina amin, mudah-mudahan sing saroleh amin, sing sarolehah amin ya Allah ya Rabbal. Ieu budak lamun tanpa ieu panitia ini masang-masang bendera lain menang ini jeung aki-aki lain teu teu kabawai madak teu kabawai gantana geri berat bari jeung hirup keneh cik nini jeung aki-aki bagian kami eta mah pemuda tah kitu inu kari menang pemuda alhamdulillah ngan ieu sakieu geh alhamdulillah ieu berikut diantarana korban harta korban tenaga begitu juga pikiran mudah-mudahan anu geus dikorbankeun ku para panitia mudah-mudahan ku Allah sing digantos berlipat-lipat ganda balasan amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kikian ge bunyah ieu make duit meuli lauk make meuli hayam make duit nyeun panggung make terpal dusun deui ya berapa make duit jauh kalau kita terpal turut mah gabah benar tak? Sakali deui orang doakeun mudah-mudahan para panitia Allah Subhanahu wa taala sing dibarokahkeun umurna amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal ya Rabbal ya Rabbal alamin. Oge tehilap ka Bapak Sohibul Wilayah pangarsa Bapak udah aya lurah naya aya lurah eueuh ka mana cenah dak rapat berapa ingat ting rapat baik ngendoakeun mudah-mudahan manehna nuju aya kasibukan panginten anu teu tiasa ditunda urang doakeun mudah-mudahan aparatur pemerintah urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sing dijantenkeun aparat anu amanah amin anu adil tur bijaksana amin mudah-mudahan sing tiasa mempertanggungjawabkeun jabatanna di hadapan Allah amin ya Allah ya Rabbal ya Rabbal ya Rabbal ya Rabbal alamin. Oge tehilap ka para bapak anu janten berisai rumah tangga para ibu anu meruduk sabda Rasul al jannatu tahta aqdami ummahat surga di bawah telapak kaki ibu. Oge tehilap ka para generasi muda generasi mudi yang menjadikan ujung tombak perjuangan bangsa dan negara yang berbahagia anu mana anu sami kudu sim pribadi sedemi kahormat urang doakeun mudah-mudahan para putra putri urang ku Allah Subhanahu wa taala sing dijantunkeun putra putri anu saleh tur soleha amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah pangluhung kalbu kajembaran mana
puja anu janten panghias rasa urang pintonkeun ka Allah azza wa jalla, puji anu sajati urang pintonkeun ka Allah Rabbul Ijati, tasakur urang panjatkeun ka Allah Rabbunal Ghafur. Selawat berabring-abringkan salam pamugia tercurah limpahkeun ka baginda alam, seorang yatim piatu yang tak pernah berdosa, beliau yang mempunyai julukan Abdulul Mahlukat Su'abdulul Mawjudat, the best of the best, one of the one, baginda Habibanal Karim Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge tehilap ka keluargina, oge ka para sahabatna, oge dugi ka urang selaku umatna, mudah-mudahan urang sadayana sing kagunturan rahmat sareng mudah-mudahan sing dipasihan syafaat jaga di yaumil jaza wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bu cager Pak Bapak ngacah meureun nundutan jigana. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, izinkanlah disim pribados dina dangat ayeuna nyaeta selaku cenah ge penceramah kiai, bahkan disebut nage kiai nage kibla gedegan, yaitu nya mana ting pude budak yang pude cenah horeng sakieu kaayaan nage asep cenah ge cik pamajikan mah boga cik ibu-ibu mah. Para ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, anu mana sembri bados dongkapna ka dieu nyaeta sanes bae arek masian tausiah ka urang dieu, nyaeta ka urang mana geun ieu kampung Babakan Kepuh, ka para ajengana oge ka para kiaina ka para santrina sembri bados nuhunkeun dihapunten sanes bae abi rek nguyahan laut atawa rek mapatahan ngojai kameri. Namun sejak sembri bados dongkap ka dieu teh nyaeta hiji inti nama seja silaturahmi, anu kadua nama nyaeta panggilan aing teu hayang lem teu dipanggil mah gitu. Anu mana silaturahmi sembri bados nyanggakeun salam silaturahmi ka urang dieu, mudah-mudahan urang sadayana dibarokahkeun umur urang, amin. Mudah-mudahan sing ngajadikeun wasilah panjang umur urang, amin ya Allah ya rabbal. Henan aya cenah eta kiai bener eta panjang umur cenah eta silaturahmi cenah teh nyahoeun dusun. Di zaman baheula diriwayatkeun dina zaman Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Jadi dina zaman Kangjeng Nabi Musa aya hiji jalma anu rajin jasa ngalaksanakeun lamun kuari mah tadarusan kitab Quran, baheula mah kitabna kitab Taurat. Ta eta jalma ketika maca kitab Taurat rajin jasa. Dina hiji waktu eta jalma ketika mukakeun kitab Taurat langsung dirunyung-runyung kucing, Bu. Kucing nyaucing. Tah ketika umpamana ketika keur macakeun kitab Taurat teu can dibaca kucing geus ngarunyung. Ieu cik kumanehna aya tanda naon ieu. Nah, pan pada waktu harita eta si jalma datang ka Nabi Musa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh japulan bentulan. Oh muhun Kangjeng. Aya naon ieu? Mungkin heula Kangjeng abi bade calik. Oh mangga calik. Gitu. Bade ngaleut naon cenah? Hayang cai kopi, susu atawa naon? Cai herang bae abi mah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cek eta jalma mangga nyanggakeun saya aya ieu abi mah haus cenah tos nanjak tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Aya naon ieu cik Kangjeng Nabi Musa? Kangjeng, ieu abi aya keanehan. Naon anehna? Eta abi ketika maca kitab Taurat eta ucing nutur-nutur gula bae. Pan kitu ucing mah nya sok ngagalibet bae. Nu aya kadang-kadang pan eta ucing mah kalabatan nu boga imah, imah ge teu can dieusi ku nu bogana kumaha geus dieusi sorangan. Kadang-kadang nu bogana mah teu can asup ka kamar kumaha geus mihulan hanges dina kasur, pan pihewaeun eta ucing atuh. Tah barang geus kitu, oh kitu horenganan mah ieu alamatna naon ieu Kangjeng? Ke cik Kangjeng Nabi Musa ke abi ka ditu
kami nak munajat heula ka Allah cek Kangjeng Nabi Musa. Maka pada waktu hari itu munajat ka Nabi Musa ka Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabanna lewat hadwasat malaikat Jibril, cik Gusti Allah deul bejakeun ka Nabi Musa eta umur si eta nu maca kitab Taurat eta umurna ngeun 3 poe deui. Moal kongsi saminggu-minggu acan. Oh kitu nya Gusti, mohon bejakeun ka ditu. Dibejakeun ka Nabi Musa. Maka datang deui eta Nabi Musa ka eta jelema, Fulan bin Fulan. Eta anjeun maca kitab Taurat teh dirunyung-runyung kucing eta ulah aneh. Kunaon cenah? Ieu anjeun umur eta ngeun 3 poe deui. Boh atuh pae kula gurunganan atuh cek Nabi Musa. Ngeun 3 poe deui, 3 poe deui. Nah, pada waktu hari ta eta si jalma teh keliling kampung menta hambura ka tetangga, aya urang dia na paeh menta hambura. Kadang-kadang geus geuring urang moh hayu sarakah bae ka jelema nya. Ayana mamarhan bae, kakarak dibere nyeri huntu bae geus bau para rusing. Nah, tatanggana didatangan assalamualaikum waalaikumsalam ka hambura abdi ti luhur sausap rambut di handap sausap dampal ti beunangah jeung rotombekna oke jeung buduk-budukna abdi hampura dosa abdi kaulan wa pulan dohiran wa batin udang kiai nabe pada waktu hari tamah tuh mentah hampura terus datangan ka tetangga terus boga sodakoh-sodakohkeun harta-hartana diimpak-impakkeun ku manehna ka majlis taklim ka musholah ka masjid terus disodakoh-sodakohkeun ku manehna barang geus meunang 3 poe teu can poe we geus dikumpulkeun anakna ceng nak geura ka dieu geura baralik geura bapa me ieu poe ieu cenah geuna pae aya nu kitu diurang kitu tiko sieun kabeh ge kana pae mah nah barang geus kitu ieu ceng nya dengekeun ieu ama nu wasiat ka ceng wasiatna kudu kieu mah nya aceng nu hade ieu ketika ku ama dibere ditasarufan dibere harta wayah nak tasarufkeun nu hade ulah dina jalan maksiat ka Allah siap tik di anakna kudu kitu wasiat mama wah diwasiatkeun boga pakaya leutik boga sawasa kotak teh wayah nak wasiatkeun lamun urang geus leun lalengan bapokna mah bejakeun ka anak ceng aceng dibere sawah ku masa kotak wayah nak ieu nya wasiati mak aceng mah lamun nurusan ieu sawah wayahna hasilna ulah pakai nanggap dangdut itunya ulah pakai nanggap organ wayahna pakai manggil kiai siap cik anakna barang geus kitu datang ka peuting kaopat poena teu dekeun paeh eta jelema teu aneh bae pokona mah meunang saminggu teu paeh keneh-keneh bae penasaran paneta jalma teh datang deui ka Nabi Musa assalamualaikum waalaikumsalam Kangjeng Nabi Musa kunaon ieu abdi can pae-pae bae padahal geus saminggu cenah umur kula ngan 3 poe oh nya cik Nabi Musa berarti Kangjeng lain nabi beneran ieu nabi palsu engke heula ulah gara kitu maka tidinya munajat deui ka Allah Gusti kunaon eta si anu bin anu teh terek paeh bae cek Gusti cenah 3 poe deui lewat malaikat Jibril di hadwasat malaikat Jibril bejakeun ka eta jalma bejakeun ka Nabi Musa sampaikeun ka eta jalma bahwa umur si eta wasilahna silaturahmi wasilahna ngintak minkakeun sedekah-sedekahkeun ka majelis taklim ka pondok pesantren ka masjid-masjid eta ku kami dibere bonus umurna 40 tahun alhamdulillah pada waktu hari tak bejakeun ku Nabi Musa ulah geus putus harapan anjeun cenah ngeun 3 poe di tadi paeh saminggu can paeh bae cik Gusti Allah ge wasilah anjeun silaturahmi ka sanak rakat ka baraya ka tetangga ka dulu jeung kami toha eta teh dipanjangkeun umur anjeun 40 tahun alhamdulillah tah sakali deui mudah-mudahan silaturahmi urang sadayana sing ngajadikeun wasilah dipanjangkeun umur urang amin ya Allah ya Rabbal alamin sebab naon para hadirin sadayana obat panjang umur mah teu aya di alam dunia sanajan lempang urang kamalingping di malingping moal aya panjang umur lempang karangkas bitung ke rumah sakit ramkas bitung teu aya umur panjang umur lempang kacipto kaditu ka Jakarta cik urang ditu teh mah nyampekeun ka ditu ka Sumatera bahkan ka Singapura teu aya obat panjang umur
kecuali silaturahmi. Alhamdulillah. Para hadirin sadayana, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terus ada sama kakak kendok anu mana insyaallah dina banget ayeuna sumber bados urang baca teh heula karunya kanu nyieun ya bunya kaset di masyaallah ngan aya nanya ulah pake WC dak aing berat ngalewat ka ditu cek aing jemput aing udah kita di dulu kakus ya Allah ya Rabbi uhan bae ku biji aja teh ngising ya Allah tah mana dina ieu tema teh dina memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal 1440 genep Hijriah Musolah Al Barokah Kampung Babakan Kepuh. Mari teladani akhlakul karimah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sapopoe. Gitu sehari-hari sarua teh sapopoe dusun. Bo cager alhamdulillah nyabunya urang kuwasilah panjang umur urang sadayana tepang deui jeung bulan mulud-muludan deui nya nyieun besek deui ngeun aya bae anu sok nungkupan dueur salaki aya di bulan itu mah aya ta Bu. Lamun eta salakina nungkupan duir salaki ketika salakina ngomong mapatahan kanu ngajadi ibu eta salakina ditungkup duirna aya di ditu mah bahasana kok ditungkup uyan teh ponar ge ditungkup ganeng tah dengekeun di musola tah aya RT ngumumkeun tah ngumumkeun naon cik salakina teh aya naon dak kitu dengar kenal RPB pangdengnya yang macam BLT bantuan dari doang nama tah Bu eta omongan salaki mulia kena omongan RT mulia kena omongan salaki berjawab bingung jenang hari ngabejakeun mulia salaki jauh kusuk nyer kanan bae teh salaki bising RT pundung cenah. Iya mah jujur jangan ada dosa di antara kita Bu Bapak nira Bu mulia kena omongan salah kita mulia kena omongan RT ngomong itu mulia kena omongan salah mah RT mah paling nage 3 bulan sekali merenapkah nage ijaro itu BLT 3 bulan sekali atau sebulan sekali aya di dia tadi aya BLT nya diantaranya tah Bu lamun dipikir-pikir eta anu ditungkup salaki teh eta anu modal urang mah anu maraban urang sapoe-sapoe teh kahirupan urang timulai urang nikah jeung nu ngajari salaki kewajiban nu jadi salaki kana jadi ibu kunaon eta salaki ditungkupan duirna Bu etah ibu mana goriliskan zaman gua masuk pakai modalnya makanan kan skincare skincare nan karena skincare kan tulisan aja pan eta skincare pan aya anu dipake ti puting nya lamun ti puting nan ngaranna nighatnya tulisanna aya krim berang ngaranna dai nya aya pan disancana nyahoan atuh kula mah di modalan iya pamajikanna lamun hayang gelis baknya ulah gara mamarahan modalan pamajikan ya ieu mah dasar mah pamajikan goreng poe dikasawakeun dikekesak bae ku kumaneh di modalan hanteu aram jadah doang cocok ieu bener Bu siap nang Bu waya nang kebekalannya lamun bapak hayang boga pamajikan anu gulis doang artis modalan osok di modalan di mana hore sedangkan kewajiban jadi salaki atau lah betapa lain kewajiban jadi pamajikan
lain pamajikan, awas ulah kabah pamajikan orang kewajiban orang. Bahkan cek ulama ta'amun wa udumun kiswatun sumamaskanun wa alatu tandipi mataun libubnyamin. Cek sakin nginang amat ya Allah rep anak hes gitu dusun ulah ya mah itu gara-gara sebatal minuman kuari mah si dusun teh nyahoan salawatan deh anak mangheuskeun anak ieu mah segala kemana atuh pukul cik anak dan kemana mah salawat dusun teh nyahoan salawat itulah kalau ya bapak majikan pannya bari dileng Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin gitu deh bapak majikan bari diempok-empok jeurna atuh gitu ulayahan keur mejenap rumah tangga mimitian bae diusapan betarangna bari dibelai rambutna ari geus nini mah bae jeung aki-aki teh hayang deket nage bahkan kasur nage kamar nage misah aya sakit jeung nini mah kunaon isin ka anaknya jeung kencu ih dusun teh nyaman kudu romantis dusun jalan nini jeung aki-aki ge awas ta'amun hiji kewajiban nu ngajari salaki ya kewajiban nu salaki dengekeun eta hiji merek kadaharan murukana burunganan eta nyangu ngejo bagian pamajikan dosen teh nyaho bunya babak kurang-kurang bapak-bapak tanyakeun Pak mere dahar ngejo lain kewajiban bikang kewajiban salaki dusun aing dimulai nyar beas ngejo nyampekeun ka dahar kudu dihuapan pamajikan sok ibu dihuapan teko neng teu ada banget nage itu awas hiji tah bere kadaharan ji awas wa udumun naon anu kadua na kewajiban nu jadi salaki bere lalauh anu hade ieu mah dahar jeung dondang deui jeung genjer deui dahar genjer keluar genjer pengenjer begitu dahar genjer keluar genjer mungkin dahar genjer keluar daging kebo teko tak awas bere kadaharan anu hade belikeun daging kebo daging kotok kadang-kadang urang mah paling nage meuli daging kotok muludan doangnya oh cik ibu-ibu kaciri bapak-bapak ya Allah ya Rabbi ya Karim awas Pak nu hade wa udumun kiswatun sumamaskanun cepetkeun urang ya kiswah anu saterusna kiswah teh kewajiban nu ngajari salaki mere pakaian balikeun baju lamun eta pamajikan anu bagus ieu mah paneta di dulu pamajikan ka dulu he baju teh sarboah mah bagus abi meresep eta kode dusun eta hanya mah bahwa yang dibalikeun baju anu bagus sabaraha kewajiban nu ngajari salaki kanu jadi pamajikan anak satahun 2 kali melikeun baju lamun cangcut jeung kutang sabaraha eta mah kumaha kakuatanna lamun kuat sabulan urut dibenyengan bae kan ku bapana balikeun sabulan sakali kitu panya balikeun itu wa alatutan dipi naon alatutan dipi nya eta alat bebersih dimulai ti luhur bedak lipen ujung alis terus jeung minyak semitna kabeh kewajiban lain kewajiban paya salaki batur kewajiban salaki kumaneh usun ulah sok koret eta ka pamajikan hayang seungit ongkoh pamajikan digoreng-goreng dusun iya mah pamajikan kayak lain make wadak lain make minyak seungit iya mah make autan dicium ke salakina biasan diletak neng pait ieu mah atuh yakin autan ka uyuhan teu modar ge reungit ge modar ku autan ulah gagabah awas nya alat bebersih di antarana naon cuci mukana
paranti halisna, paranti bibirna, nah ngaranna lipstiknya, lipstikna minyak sengit. Nah maksudnya di dia gitu, penuh hangit gitu nyabunya. Nah kayak sing salah. Nah itu kuduna awas kewajiban salah kita. Iya mah sabun mandi bani meni gopeng ha dipukujurkeun ku pamajikanna. Masyaallah undang silat ke sabun mandi nya diusap ka dieu terus ka dieu ka handap datang ka belah handap leungit sugan kemah pamajikanna mah horenganna sabuna umpamana geus eueuh geus ajur ayo barak datang ka peuting cik salakina neng haizah burang malam jumatan siap kak barang ujuna dibuka diusap-usap ku babana ngabudah gahil orang sabun nu leungit teh atuh barang naudzubillahi min dalik ta eta kewajiban saeta kewajiban salat salaki itu mataun libunyanin anu terakhirna nyaeta bere imah anu hade ujung pangeusina lamun pamajikan hayang meuli kulkas balik, lamun pamajikan hayang meuli lamari balik, iya malamari nage bari jeung insyaallah lamari goreng jeng-jeng teh nya bari geus eueuh kacana ku anakna pake main bola benjar dituruban gunaon ku samping lunjar. Naudzubillah min dzalik gileng mah uyan bae teu dipake sayang beurit ge jeung ucing anakan. Insyaallah ya Rabbana ya Karim. Da eta di antara kewajiban salaki. Cenah kewajiban salaki nu mana? Tadi tia di antara mereka daharan, nyiar sulu, nahur cai, bahkan kang urusan anak eta lain kewajiban pamajikan, Kak, pawajiban kumaneh. Hanya homa. Ada nge? Teman siapa majikan itu kesukeun ti peuting dihantem ti burang dibawa ngoyos dibawa tandur. Masya Allah nya awas kewajiban salaki nyusuh kewajiban salaki kan nyusuh-nyusuhan kewajiban salaki pamajikan mah ngeun hiji doang taat kanu ngajadi salak cik salakina neng denok gelis urang menjrang kakak yang dahar coba gerang ngejo anu pungkel teh tah wajib pamajikan nurut ka salak lamun maneh teu nurut ka salaki dorak neraka ulah gegabah ieu moh sita ngejo ku salaki bolotot bae teu boga ceding tekad dulu pamajikan keur ripuh naudzubillah min dzalik ulah gegabah mak ulah diketakan eta salakinya ciri na lamun salaki diketakan ya aya dua ciri cenah ge aya dua ciri jalma lalaki lamun diketakan ku pamajikan hiji geringan bae kedeng-kedeng muriang berobat kan dokter diantar ku pamajikanna dudut assalamualaikum waalaikumsalam kakunan kan muriang gitu iya dokter lain gering-gering amati padahal mah kunaon batin gula mah kunaon dicari kanan baik ku salaki pamajikan sarua cik dokter lamun gitu mah haji ubarna di dokter atuh eueuh cenah ubarna Kak kumaha umpama ubarna ngeun iwal teh disetel pamajikan ilu pamajikan aya di mana di luar cita ka dieu galeur salakina neng ka dieu cik dokter ge salakina keluar ngadengekeun di luar. Ayo naon dokter kumaha pamajikan penyakit salaki kula non berat-berat amat parah deh ibu kunaon jantung benang kedeng ge pae cik dasar buak atuh kamerangna burunganan atuh entah aya ubarna naon ieu inum obarna nya padahal obar sariawan jeung paracetamol ngan aya ubar anu paling manjur naon cenah cik pamajikanna tah ieu lamun ibu hayang salaki cager wayahna lamun di imah ulah sok dicari kanan bae eta horenganan dokter kadang pan ku salakina beuh cenah gagayes panan dokter geura bae yang panen dibere sakarung barang datang dirinya umpamana assalamualaikum pamit waalaikumsalam balik di budang pan penasaran lalakinya dina motor kene geus ngomong baik neng naon cenah penyakit kakak ieu keheula cek mamajikanna asek ngomong ke dia mah kade geus dieu mah
datang ka imah panasaran pansalakina neng naon cenah penyakit kakak cek dokter tak kakak penyakit padahal mah rasa amat cenah horenganan mah beuh cek pasalakina ieu dokter teh nyocok ieu lamun kieu mah ngeut kieu doang cenah ge ka nya eta inum ubarna lamun memeh nginum ubar eta ngejo heula nya kieu lamun hayang dahar ngejo heula kakak modal cek salakina ieu kieu mah gitu tah cik salakina teh cik pamajikanna teh ya gitu teh cocok ya dokter ngeun cik dokter teh ya bila mana HSG kuduna mah diusapan bade diempok-empok juburna gitu tah hiji cirina salaki lamun digetakan kudu jadi pamajikan sok geringan anu kadua ciri ciri salaki lamun sok digetakan bae di imah kudu jadi pamajikanana naon anu kaduana sok ulang heuleum Pak lamun ke pengajian ke ulang heuleung meh ieu bapak-bapak celak-celak sain ulang heuleung didalekeun ku aing awas anu kaduana ciri anu digetakan ku salaki iku pamajikanna eta sok ulang heuleung lamun pengajian teu kadenge ngaji ge teu digetakan ku pamajikan Pak beneran itu culak-culuk beres ngaji Kiai punten nek naon cik Kiai abi nek nanyakeun aya masalah naon masalah ngaji tadi henteu cenah pokona mah ngaji mah geus teu kadenge uku lama teuina ieu masalahna ieu masalahna mah yeuh ngeun hiji doang naon bener cik eta salakina teh nya naon eta lamun urang paeh bahan dihijikeun deui jeung pamajikan kula di surga cik Kiai bener henan parang saya bidadari aya pabalatak di bidadari mah teuing kunaon cik Kiai teh kula mah mikiran cenah mikiran kunaon atuh geus mikiran ti kula keneh mana tim beak bidadari di us pamajikan kula abu nan getak nan ngaranna galak itu pamajikanna beuh sungkeut nage kalebatan ereking berewek sieun eleh kula mangke ulah gagabah bidadari di ditu tah eta awas ulah sok wani gagetakan nu ngajadi salaki siap moal gagetakan nu ngajadi salaki siap insya Allah hadirin wal hadirat rahimakumullah terus yang ngaji terus pan tetunduh ente capek ente ngap pengen lagi calangap hehehe di handap nya tadi antara hadirin wal hadirat rahimakumullah anu mana inti daripada pengajian tadi makana mari teladani akhlakul karimah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari bu akhlak Rasulullah begitu mulia akhlak Rasulullah begitu indah bahkan bahasa Rasulullah kanu handapeun ngahargaan kanu saluhureun ngahormat etalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlakna anu sangat mulia Kangjeng Rasul anu kuari kurang diperingati iraha lahirna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaeta tanggal 12 Rabiul Awal itu anu cik sosolawatanan eta mah cik Habib Rizik dagenya rohatil atyaru tasbu bilayalil maulidi wa barikun nuri yabdu mim'ani ahmadi wa barikun nuri yabdu mim'ani ahmadi billayalil maulidi Abdullah nama ayahnya Aminah ibundanya Abdul Muthalib kakeknya Abu Thalib pamannya Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta semua bernasab mulia dari Quraisy. Ayo barengan. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, penuh suka duka, penuh suka duka. 2 bulan di kandungan wafat ayah handanya.
Kangjeng Rasul mahbu lahir ke alam dunia geus teu aya nu ngajadi bapakna. Begitu sedihna Kangjeng Rasul dilahirkan ke alam dunia, bapakna geus teu aya. Aya anu kitu aya urang ge nya kitu. Lahir Kangjeng Rasul ke alam dunia, bapakna geus teu aya. Umur genep tahun teu can boga kanyaho nya, lamun ora kuari mah teu can boga kanyaho, teu can dewasa. Eta nu ngajadi ibuna geus ninggal. Begitu pilu kisah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makana tapi tidak mengurangi akhlak Rasulullah. Sanajan Kangjeng Rasul baheula keur leutikna tukang dagang, tukang ngangon, Kangjeng Rasul mah tapi akhlakna begitu mulia. Alhamdulillah, wasilah orang ditepungkeun di dieu teh dina dangat ayeuna. Wasilah saha ieu? Wasilah saha? Wasilah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun Kangjeng Rasul dari ciptakeun ku Gusti Allah ka alam dunia, yakin urang moal panggih ku ibunya, moal ngarayakeun muludan. Sebab naon? Hadisna qudsina ayat Allah nyaeta dina salah satu hadis qudsina, laulaka lama khalaqtu aflak. Lamun tah kami tengah dambelkeun ka anjeun wahai Muhammad cik Allah, lamun kami tengah dambelkeun ka anjeun Muhammad, laulaka lama khalaqtu aflak. Yakin jeung pasti kami moal ngeusi moal nyieun kana ieu alam dunia. Geus wasilana lahir Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, urang bisa patepung laung paamprok jongok jeung anu gareulis jeung nini-nini jeung aki-aki. Alhamdulillah, Kangjeng Rasul diutus ku Allah tadi pikeun naon? Pikeun ngabereskeun akhlak manusia anu hirup di alam dunia. Alak anu ngajadi salaki nu hade kudu dirobah, alak anu ngajadi pamajikan nu hade kudu dirobah, alak anu ngajadi guru kudu dirobah. Tah eta wasilahna lahirna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kami geus ngutus ka nabi kami nyaeta pikeun ngabereskeun akhlak urang. Alak salaki kanu jadi pamajikan, nu jadi pamajikan kanu jadi salaki. Pan eta dina rumah tangga bu nya akhlak kanu ngajadi salaki ulah tadi ge ulah gogotak. Karunya kanu jadi salaki kuduna kudu kumaha? Kudu siling algo, kudu siling apong gitu. Kangjeng Rasul mah kanu ngajari istrina henteu nyebutkeun aran. Ya Humairah, omong lagi Kangjeng Rasul mah tuh. Pan eta urang lamun kanu ngajadi pamajikan sok kumaha nyebutna Pak? Hah? Madia. Aya Madia di dieu mah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Insyaallah urang mah keur heueuh dina rumah tangga mimitian mah aa neng yayang nya tuh. Makana ulah lepas urang tina akhlak nu eta teh ke rumah tangga anyar urang itu. Maka terus-terusan akhlak anu ngajadi pamajikan kudu siling alem jeung nu jadi pamajikan. Ieu mah siling alem na kanu ngajadi pamajikan. Ya ampun diadak ka mana kitu nya hangin kopi aing wilayah tak kuat hayang ngopi cing ngajadi salakina. Itu pan eta heubeul mah nya lamun eta urang keur anyar parawa anyar panganten. Bu eta hayang ngopi ge pan ditawaran urang ya. Nya banyak. Apa? Bener tuh. Cenah hayang ngopi naon, hayang ngopi susut, hayang ngopi hideung. Tuh ditawaran. Itu hayang nenek, hayang nenen cenah Allah Karim. Hayang nenen gitu bae. Urang dieu mah nya aya nenenan. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Tanya awas, ta eta akhlak urang. Heubeul mah urang keur anyaran panganten masyaallah rek ngopi naon, rek ngopi susu, rek ngopi naon ieu, rek ngopi hideung. Kitu meunang 1 tahun 2 tahun boga anak sahiji 2. Geus lain deui pan. Cek pamajikan cek salakina neng, coba mana ieu cai paling ngaleueut tos emam. Ka anu teh kadeu ngajangkor coba eta hirup. Insyaallah urang mah nya ya Allah ya Karim. Kitu nu sok aya nu kitu. Aya
ngajangkar jaga kokod. Masya Allah. Kadang-kadang orang masuk eta jalamanya salaki ya nya pamajikan nya kanu jadi salaki. Sok kadang-kadang ya kadang-kadang di belah ditu mah ari aya tamu assalamualaikum waalaikumsalam. Punten ai rompokna kamar sim teh di mana? Oh rompokna kamar sim mungkinnya lurus tehnya engke tos lurus mungkin ai belok ke kanan. Tah eta didinya rompokna. Kitunya ai barak eta salakina cenah. Neng punten. Aya naon ari eta sareng ka budog di mana aja budog ka kana kaleuweung. Kumaha jawaban ibu-ibu? Ibu-ibu keur hees. Kumaha? Bohong disiar ti oh. Awas, ngebohong burut lah gak ibu. Bohong orang mah. Ngomong pandiri kamar. Kak, atuh ngajedog geueuh mah. Kadang-kadang atuh siaran ku bolor, jaga bolor berasa ini mah. Ya Allah ya Rabbi, pila aku eta ahlakan ngajadi salaki dong kitu. Gampang teh mah eta mah punten kaknya. Kak. Tangkinnya itu dia di kamar ya mungkin lurus mungkin belok ke kanannya entah mungkin ayah pawon dirinya mungkin dina pawon tah engke ayah dina ranjang tehnya dina amben mungkin eta ayah bedog dirinya nanggeuh asok itu ulah sangat bohong orang mah sopan kan ngajadi tamu mudang nu heueuh padahal mulia keneh ngajadi salak. Iya kunci surga ieu gagabah bu ibu mah pangheula na pangbabari na ka surga alhamdulillah asal orang iman ka Allah jeung iman ka Rasul lillah amantu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa bi qadri khairi wa syarrihi asal iman ibu pangheula na ka surga bu ngeun baheula Kangjeng Rasul ba'da mi'raj turun ke alam dunia ngomong ka sahabat Cikangnya Rasul lamun cek urang dia mah ieu melengok di lawan bahasana dia kampung kepuh melengok sahabat benar Kangjeng cenah eta ibu-ibu cenah di surga loba gitu tapi aneh kami mah keur Isra Mi'raj cenah tapi eta di neraka pabola tak ibu-ibu kabeh nah salah asup gitunya salah asup naon koncina urang mah ya eta urang pabalatak di neraka eta teu daek syukur jeung sabar hirup mabu lamun daek syukur jeung sabar yakin bahan kapang sanajan susah sakumaha susahna tapi lamun urang daek syukur jeung sabar yakin rumah tangga sakinah mawadah warahmah alhamdulillah. Iya gegede nama orang mah daek syukur jeung sabar dibere ku salaki duit 50.000 sampai ladis dibere 100.000 beak kadang-kadang dong lembang ka sekolah PAUD pamajikan ngaranna anak nama jajan 5.000 kemana 50.000 bohong tela kumaha ya gitu aya pedagang masuk ngebaso pedagang seblak beak seblak datang pedagang cilok ngeyilok kumaneh nama naudzubillahi min dzalik ya Allah ya Rabbana ya Karim awas tanu hade gitu tah orang kudu daek sabar jeung syukur sabar kana milik anu dibere ku salaki dibere di 100.000 ulah dibeakeun kabeh bu nya ulah dibeakeun kadang-kadang urang beak sapoe ge ladis itu nya bu lamun urang jelema jadi jelema susah daek syukur jeung sabar ka surga nage pangheulaan bu moal dihisab di ditu nage dihisab nage ngan sakedeung jelema susah mah barak jelema kaya mah beripuh di siskeun nage dihisab di ditu ditanya dia menang penghasilan sabaraha bulan menang 2 miliar Gusti dikamanakeun eta duit 2 miliar dipakai jalan-jalan sesana ka mana pakai meuli mobil sesana ka mana pakai meuli kapal sesana pakai mana terus-terusan nyampekeun teu anggus-anggus ditanya jelema sugih coba ibu-ibu ditanya ku Gusti Allah Gusti cik eta teh sarmoah anjeun hirup di alam dunia kasab naon itu kasab kula mah penghasilan nage Gusti ngan 30.000 terus eta duit 30.000 dikamanakeun boro-boro pake meulina naon paket barang dahar ge sapoe beak Gusti tuh surga anjeun mah tuh alhamdulillah tapi jelema sugih ulah gagabah aya riwayat jelema sugih kieu ya bu aya di zaman baheula
jelema sugih nek paeh. Eta jelema sugih nek paeh cik yai teh eta pakaya anu aya di alam dunia bahan dihisab ku Gusti Allah. Ngadenge kana omongan kayak nyeri nak mau Masya Allah siksaan kubur anu begitu perihna naudzubillahi min dzalik. Cik eta jalma teh Gusti abi mah teu kuat amat eta nandangan alam kubur nu kumaha ieu kula. Makana cik nu ngajelma sugih teh ya mah bejakeun kanu ngajadi anakna geura kumpul ka dieu. Naon Pak? Ieu bapa lamun paeh bapa mah yang dibaturan nya. Siap anak ieu ngabaturan siap. Teu sanggup cik anakna tuh anak geus teu sanggupeun maturan di jero kubur. Moalnya awas ulah gagabah gitu. Nah barang geus kitu eta jelema sugih teh paeh diope marpen ku anakna ndungeun ngabaturan masyarakat urang babakan tepuh saha ieu anu siap ngabaturan bapak kula di jero kubur upahna gede pakaya bapak kula anu 1 hektarana bahan dibikeun ka eta jalma anu maturan 40 poe beh di jero kubur. Wapan kabehan gendung sieun kabehangnya sieun endung gitu. Tah barang geus kitu dina hiji waktu mujeunna geus nyolatan diumumkeun deui saha ieu anu siap maturan bapak kula di jero kubur ngacung abe siap cik jelema miskin gitu. Bogana naon pakaian angin hiji dong kampak doang boga pakaian age. Barang geus kitu siap cenah anjeun maturan bapak kula 40 poe di jero kubur siap cik jelema miskin teh jelema teu boga gitu dijieunkeun kubur tah ngan make sirkulasi udara ka luhur make selang gitu tah. Barang geus kitu tah meunang 7 lengkah jelema anu nganterkeun kana jero kubur teh ya ka jero kubur maka meunang 7 lengkah ruh urang bahan diasupkeun deui tidinya urang bahan bertanya-tanya Gusti poek nan ngaranna poekna anu sakirosan ya Allah Gusti nan ieu teh urang karak sadar di dinya bahwa urang sadar ieu teh urang paeh gitu. Tah meunang 7 lengkah anu nganterkeun datanglah malaikat ruman terus malaikat munkar nakir itu bulan bin bulan cik si jelema teh anu maturan di jero kubur lain kula mah teu can paeh tah si eta tah anu paeh mah heula cik malaikat munkar nakir memeh nanyaan si eta ge dia heula nu aya di jero kubur gitu. Ditanyaan eta jelema miskin teh kakak hidup dalam dunia osok naon kasabna kula mah ngeun kuli ngampak doang kuli ngalah suluh sabaraha sapoena diupahna ku batur lah paling nage 20.000 terus eta duit 20.000 dipake ka mana ditanyaan 40 poe dianggeus-anggeus nanyaan kampak hiji menang 40 poe dibuka salamet cik anak-anakna teh nya salamet ieu anu maturan teh nya bapak urang yaitu hirup kene makana ya kuari tanda tangan di atas materai ieu pakaya bapak kula ku anjeunna salamet ieu 40 poe anjeun pakaya kami dibikeun ka kumaneh cik eta tukang ngalasuluh teh kumaha jawabanna teu sanggup aing mah kudu menan ngaranna boga pakaya sakitu lobana aing boga kampak hiji bege 40 poe terbah rebah ditanyakan ku malaikat munkar nakir atuh kumaha teu loba pakaya geus hirup mah nya mending keneh jelema miskin asal daek sabar jeung syukur loba nya jelema kaya kuari teu tibrah SG beneran boga mobil pan anak buahna can datang geus teu tibrah geus nelponan bae coba jelema miskin hees di tengah imah ngadadangkak beh nya kadang-kadang kan nya kadang-kadang lawang teh ditulakan-tulakan acan aju kamar make kebat be samping kebat teh nya kitu atuh ini sia teh geus neunahnya kitu saha anak maling nage atuh maling naon deui palingan tah awas nah de tah di antarana urang kudu daek syukur jeung sabar syukur kana milik salaki sanajan dibere leutik alhamdulillah gedena suma alhamdulillah eta awas akhlak Rasulullah tiru ku urang dina kahirupan sapopoe insya Allah nu hade kasalaki jeung pamajikannya
kudu siling baguskeun, kudu siling hadekeun, kudu siling alem. Pan bae teh salaki napanya bungah pae bu, ulah ibu bae anu di alam bu, salaki gelamun di alam beneran bungah nyapa bener tak beneran eta bae pan datang pan wan Cidohor mirasanya bubudug nagenya barang situ Allahu Akbar Allahu Akbar bung kerele kana ti kor kadengen age Masya Allah kadenge ku pantang pamajikanna Masya Allah kae eta nu adan saha kakak neng buka ngeunah-ngeunah heuting urang sabim ulah gagabah wan Cidohor ge eta teu can wan Cidohor ge geus nabu bedug wana nama lamun di alam kuno jadi pamajikan beneran ulah gagabah coba jajal ke ibu-ibu bapak-bapak nyoh ka ari eta nu adan di masjid saha atuh kakak neng kunaon gitu aing mah esen ulah lah adan dinya wayahna Allah aing mah isin ka tetangga boleh mengkadenge salaki sadak cenah kita sarmoah ulah nu aing mah ulah isin masyaallah ulahnya ulah siap ulah kudu siling alam perteminaeun age alam kurang masyaallah kakak rajin amat ka masjid kakak nginaheun amat itu kudu siling alam beneran salaki lamun di alam salaki coba tuh salaki ibunya lempang di sawah manggul jeng regang jeng sagede sagede ping gua pug ya di nan ngaranna digubagkeun anu jadi salakina teh barak didul ka pamajikan ka menang sai suluh atuh menang kakak neng Masya Allah kunaon neng meni sagede beuteung kebok hiu baru dong nage suluh galih ieu mah dong nage pada mah jeng malulu buhe eta bala juga pan salakina neng nak mana deui kak minum heula ngopi heula heula neng kakak mah aya ngalah suluh deui tuh wasilahna kudu daek siling alam contoh akhlak Rasulullah jeung nu ngajadi istrina siling baguskeun siling hade eta contohun urang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasilna urang muludan ieu teh panghasilna urang ngarayakeun muludan teh cik ulama aya 3 hiji naon biit amit to'am ku mere kadaharan urang bunya ti saminggu keneh bahkan ti sabulan keneh urang geus nabungnya alhamdulillah boga duit 100.000 ditendun dak ngarokok kami cik salakina kak boga duit tangga 100.000 anu ti kakak teh ya seung naon kitu dak seung muludan seung meuli daging kotok tuh pamajikan mah hebat pak coba lamun bapak boga duit 1 juta beak lu disapoe ge tapi ibu-ibu gagah nak itu ibu mah hebat teh pokona ibu mah itu nyabunya itu urang mah nyieunkeun kadaharan ieu kuari itu dibikeunan ka para ajengan ka para kiai parcel di antarana bakul ngeun wae euy ka mana ieu nu ada panitia ulah licik batur menyingjing yang baliknya jauh deh itu menang berkat-berkat acan bayangna yang protes kakeang ulah gagabah kobakna ka enggang dikuras ulah gagabah jadi sambatan wae ulah gagabah awas Kang macam-macam bedakan ke orang dia lamun teu diberkatan kula awas kobak kula urusan gitu beak ledis awas dutan kula eta kiang teh bu nya cicingna di mana di Jambannya doakeun eta mudah-mudahan sing manfaat ilmuna amin eta guru abi senior abi baheula di Pagentongan bu mudah-mudahan diberkahkeun umurna ku Allah amin ya Allah ya rabbal alamin tah bu urang mah siap sadia sabulan kene bahkan satahun kene urang urunan dipentaannya ku panitia alhamdulillah terlaksana ieu urang kitunya urang mah ngumpulkeun kadaharan bahkan eta bu nya urang mah eta cik bapana teh dak ari eta kotok nu jago teh di mana eta sok meutingna
teu nyaho cik mana parasakan sok di luhur buah eta tuh kumaha ieu urang geus kieu kayak urang tewak ieu kapeuting kumaha yang kenu nyekel senternya ka pamajikan siap cenah kotok jaga di luhur buah disorotkan ku pamajikan ti luhur kak mana eta kotok jago teu nyaho yang mana parang bela mah dihanapeun kakak cenah eta ngeun aya dogan cengluk di huluna orang kancut salaki eta mah itu nya benang kurang ditewak dipencit tanya be nelpon pan kata tanggana kata saruliti nya kata mardia aya mardia di aya ada mardia nya itu tuh tehnya ka anak napan ngomong neng mah yang nelpon ka saha kata mardia cenah di ditu di mana di Bejod Bejod pamajikan gula Bejod eta ya tadi Bejod cenahnya itu agar pemencetkeun kumaha mamandung hang sawara hayang anu kada beungeut ya gon di kemana panyetelkeun disetelkeun pun ku anakna taop mak gitu mardia nya engke kami nuk muludan nya keringinan kumaneh atuh keur narima telepon ai kumaneh keringinan keur telepon cenah atoh narima hiji kitu telepon hiji tah ieu nya kami mah nuk muludan engke malam Senin di babakan kepu wayah nanya ka dieu itu tah dulu tah kami malah tuh alhamdulillah mencit kotok tuh mana dalekeun mana cahang dale kotok nak tuh dale gitu barak didalekeun pan kamera na mali ka belah deui kana beungeut didalekeun kumana kieu ai barak didalepan eta mah jembar ding barak naudzubillah min dzalik tah eta di antarana tanya urang biit amit to'a mereka daharan ya kuari alhamdulillah mudah-mudahan wasilah muludan urang sadayana sedekah urang ka Allah subhanahu wa ta'ala sing ditampi amin ya Allah ya rabbal ya Allah ya rabbal alamin anu kaduana panghasilna muludan naon lain daripada eta urang ngumpulkeun kadaharan anu katuana nyaeta bi qiraatil Quran maca-maca Al-Qur'an nya maca-maca Al-Quran maca-maca berjanji urang mah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam as-salawatullah asraqal badru abas minhul mislah husnikna aina khataya wajah tak urang mah dibaca urang bacaan Quran tadi anu alhamdulillah ngageudeul kadang kukula ka ditu katongko alhamdulillah bu kabitan teu boga anak dong gitu tadi kabitan teu boga anak boga haji kumari kumaha anakna masantren teh sakola eta meunang naon eta tadi meunang sakola teh meunang masantren alhamdulillah makana anakna pasantren keun awas anak mabuk bahan nulungan kanu ngajadi kolotna alhamdulillah syafaatna Quran lain hanya urang teh di akhirat tapi di alam kubur urang geus maturan syafaat Quran mah alhamdulillah bu masyaallah bu ketika urang maut bu ieu mah aya riwayat lain dongeng belaka tapi kisah nyata jeung realita di tatangga kula bareto aya anu keur sakaratul maut ibuna ceklik beker sakaratul maut diajikeun ku ngajadi dulurna diajikeun yasinul qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilal azizir rahim bacaan-bacaan henteu diraksa makhrijul hurufna teu diraksa tajwidna ge teu beunang maka pada waktu harita spontan anu keur sakaratul maut ngeureunkeun sulma eureun repeh aing mah teu nginaheun kadenge kana ceuli aing ge ngeri kadenge nage naudzubillah min tapi jol nu ngajadi anakna ti bale rombeng bari samping nage nguluntung buknya make baju nage lecek ngan eta-eta laboga nage peci bari beureum datang anu ngajadi keluargana assalamualaikum waalaikumsalam cik nu ngajadi tetehna teh geureun geura mula wudu
mamah kuari ke sakarat iya seserian dusun sedih ya mendusun seserengidan ya Allah ya Rabbi Gusti nanggung geraceng gerang ngalaudu tak be anak nang ngalaudu bari beres ngalaudu terus mau kakeun Yasin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ulah seserian dusun Yasin wal Hakim innaka minal mursalin ala siratin mustaqim kakara-karina dong asbeh taeh mengajarin nungna paeh nage perum alhamdulillah tuh wasilah syafaat Quran di alam dunia kersakaratul maut ngadenge bacaan begitu senyum nu ngajadi maitna alhamdulillah bu eta wasilah bacaan-bacaan Quran mudahan nulungan ka urang teh lain pakaya anu loba anu teh ditasarufkeun kana hade endah kana hade mah sebab naon idza matabnu adam in qata'a amalu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u wa waladun shalih tilu anu bahan maturan urang di jero kubur hiji ketika maut anak Adam di alam dunia sedengkeun janji Allah dina Al-Qur'an apabila mana maut anak Adam teu aya anu dikurangan jeung teu aya anu ditambahan cek Allah kabeh ge pas dina janjina urang baheula di mana di Lauhil Mahfuz ketika Allah nak niupkeun ruh kana rahim nu ngajadi indungna maka urang berjanji heula umur anjeun di alam dunya ngan sakitu umur anjeun hidup di alam dunya ngan sakitu nasib anjeun ngan sakitu ta eta janji urang datang kana janji urang baheula di ditu dina rahim indung urang bu paeh ngaranna itu hos ketika orang pae diajikeun kudu ngajadi tatangga diajikeun kudu ngajadi baraya terus disolatan diasupkeun ka jero kubur diasupkeun ka liang lahat tah maka ketika orang hirupna di alam dunia baik sedekah yakin bahan maturan orang jaga di alam kubur maka ketika paeh ruh dicabut tina jasad urang maka urang agojet bisa kumaha urang ngan bisa nelekeun ruh urang kana ngajadi jasad urang naudzubillah min dzalik ya Allah ya Rabbana ya Karim paeh urang dicabut nyawa naon anu dibawa ku urang teu aya iwal titilu amal anu bahan dibawa ku urang jalma geus kitu dibawa ka jero kubur menang 7 lengkah ruh urang diasupkeun deui kana jasad urang maka ketika urang jasad urang ngirup di alam kubur maka biai mata urang anu pangheulana ditempokkeun kana jero kubur naudzubillah min dzalik lamun keur suul khatimah urang mautna naudzubillah min dzalik eta alam kubur anu sakitu sempitna nyerina dipimpit urang ku jero kubur naudzubillah min dzalik tapi urang lamun mautna husnul khatimah sakitu sempitna eta alam kubur yakin luasna sapandang neuleuh urang ka mana dedeuleuan urang datangna alhamdulillah mudah-mudahan urang sadaya na lewat hikmah maulid ieu urang mautna sing husnul khatimah amin ya Allah ya rabbal alamin maka kembali para ibu sadayana maka ketika urang ruh urang teh diasupkeun di kana jasad urang anu pangheulana mata urang anu dideurekeun ku Allah maka nyabakana awak urang penuh ku kapas nyekel kana celup penuh ku napas ku kapas nyekel kana hidung penuh ku kapas kabeh larangan urang dicabak urang penuh ku kapas Gusti ngocek maratan jagat maratan langit ngajerit maratan langit ngocek maratan jagat urang pada waktu harita Gusti ya Allah ieu nu karana paeh Gusti maka datang hiji cahaya segede kicak-kicak nyai letik hurung segede lampu eta tah hurung cik mati eta lampu teh cik cahaya teh bulan bin bulan ulah ngajerit maratan langit ngocak maratan jagat mual aya nu nulungan iwal tikula ieu kuari nu maturan anjeun cik urang teh tanda tanya ka eta cahaya hei cahaya saha anjeun cek eta cahaya ingat teu emak bareto dibabakan kepuh aya muludan pangondang Kiai Balagedegan anu ti kapunduhan bareto ku panitia dibere 3 juta
itu ngan kuku maneh jangan ditambahan pada togen 200.000 atau 500.000 tah iya kami duit 500.000 tah eta bahan maturan urang jaga di jero kubur ya, alhamdulillah. Terus ibu terus kaharti bu lamun geus kaharti mah tunggus lamun loba ting mudal loba gabah kula boga guru cek guru kula lamun ngaji ditanya jamaah geus kaharti atuh geus eureunnan. Itu kula nak nanya ke ibu-ibu sing jujur, bu geus ieu kaharti teh ngaji encan kula boga guru di cek guru kula cenah lamun eta jamaah ditanya teu can kaharti ulah kebal-kebal. Sebab naon lamun kebal-kebal ku maneh moal kaharti ku batur geus teu kaharti eta geus teu kaharti geus ulah kebal-kebal lamun kebal teuing loba teu kaharti jasa. Itu aya sabaraha poin deui? Aya 2 poin deui. Hiji dua hasil muludannya eta nyaeta maca-macakeun sholawat ka Kangjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Macakeun riwayat Kangjeng Rasul, lahirna Kangjeng Rasul, nabi urang sarerea Kangjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisy nu bangsana ramana Said Abdullah ibuna Siti Aminah dilahirkeun di Mekah wangisan tahun gajah. Gitu benar tak? Ya. Masuk nginahan teh ibu masuk sholawatan bari di qasidahan teh nya. Saya barengan salatullah salam ala toha rasul salatullah salamullah habibillah. Sekali deh ibu-ibu nu salatullah abdi nu ngandangan siap sing ngadohan salatullah angges bu sakit bu anu kapihatur dengan kaniat punten tina samudaya kahilapan kaulan utilan dahiran wabatinan billahi hidayah wa taufiq wa subhanallah wa rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.